Cong ka dieu eta dahareun urang nu di nu meja leungit ka mana nya Cong? Anu nasi bungkus ayam goreng lain. Heuh eta ulah pura-pura teu nyaho. Saha nu nyokotna sok ngomong ka urang atuh. Oh, anu aya tulisan ulah dicopot. Heueuh eta pisan. Sok saha eta nu nyokotna? Cigana sih nu bisa maca tulisan. Heueuh naon maksudna mana eta? Ya berarti anu teu bisa maca mah moal nyokot. Cong ulah muter-muter eta dahareun aing mana? Eh, aman di jero beuteung. Nah eta di dahar kumaneh Cong? Tenang boy, aing mah ngabantuan. Kabantu naon ai maneh? Ngabantuan ngurangan beban hidup maneh. Kan maneh sok loba pikiran. Aing nu ayeuna gara-gara maneh nambah pikiran tah ka aingna. Atuh hayu kurang ngabagi tugas. Tugas naon deui eta Cong? Maneh mikir, aing dahar. Sia mah Cong anjing dahareun aing dihakan ku saha Cong. Aduh